Haji. Astagfirullahaladzim. Haji, kita saum. Bani kemana anak sang wayak ieu? Non Ustad, situ mah Astagfirullahaladzim. Teu puasa apa hajinya? tuh sopan situ make tajwid situ boga halak si taralala TV. Piraku Haji Mayung nus genep kali munggah hajina teu puasa keur marab hayam sia teh mah Ustad. Teu sopan ka mana karep wae. Wah Haji, menyatanya non marab hayam sareng asin gitu ah. Ya, hah? Wah, ini dasar si Ustad taralala TV. Hayam ayeuna mah jeung sarden, jeung daging teh resepen. Lain jelema hungkul lain mah. Make jeung mah kan ieu. Ya, sok lain-lain mah. Ya, ulah sok mitnah. Ku mun Haji Mayung nyarenteng, sanu nahan. Mah kuat atuh. Geus sopan pisan. Titip. Haji, ye, sing jadi contoh atuh kamurang kali. Wah, nya anak sang wayak ieu. Dibejakeun rek marab hayam itu tempo hayam lagi Ustad. Ngapa dah Ustad ka pelengkok apaan Pak Haji mah matakan sanguna loba teh hayamna loba. Yo Pak Haji. Punten. Cicing ek naon. Eta asin jeung naon eta asin? Keur hayam dibejakeun cek tadi ge. Hayam ayeuna mah hayam tahun 2025. Menyap Haji. Alik eta. Halik apa cek kitu? Bohong eta Bapak Haji mah. Nges, stop Ustad. Cicing. Dengekeun Ustad teh kakarek ge melenguk. Ustad teh kakarek ge dipercaya ku masyarakat. Ngus arek cuan-cawan ka Haji Mayung anu geus genep kali munggah hajina. Arek di mana? Hayang eureun ngimaman, hayang eureun. Ek di beja-beja Pak Haji nyebutkeun teu puasa, teu sopan, teu make tajwid, teu boga akhlak. Hayang eureun di dieu, dieureunkeun ku aing, dieureunkeun si Ustad. Kaitu, balik. Teu sopan we. Nya hari haji Gusti nu agung. Mitnah sia. Nya poe mamoa sangu Gusti. Nya hari haji aduh. Wayak kieu mamoa sangu. Majarkeun teh jeung parab hayam cen. Mun nya parab hayam nya asin. Asin lagi berjungkot sakare di kieu ade. Dasar haji Gusti nu agung cik atuh tengah poe-poe teuing mah nya euy. Aya nyaan geus kolot oge ampun teh. Tapi bete lamun dibeja-beja ieu teh bahaya bakal dieureunkeun imam cenah euy. Bisa leungit proyek ari kieu carana mah duh. Aing tahlil bisa kumanehanana di ani hari kieu carana mah. Cilaka oge euy dibeja-beja kitu mah. Ah, kene ya kajen bae kumaha karep teh ah. Si Ustad karek melenguk oge cia make jeung geus wani cuan-cawan ka Haji Mayung. Tempo sakuan dieureunkeun ku aing jadi ustadna oge. Ngimaman tempokeun ku. Oh, nya. Sieun dibeja-beja we aing mah euy. Deui mah parah hayam ieu mah tadina mah lamun teu kapanggih ku ustad. Ha.